baheula aya hiji dongeng terkenal jasa nyana jawara lahir di Uzbekistan, kemudian nyana langsung ke Basrah, tidinya nyana terus jadi garong penjahat. Setiap jelema mengarah ke Baghdad kunyana dibegal. Asal aya jelema dagang begal, jelema rekreasi begal, pokoknya jelema boga anak buah nage luar biasa dibegal terus. Datang kasieun jelema nu endek liwat kadinya ku tenar-tenarna eta jelema begal pamalingan dahsyat, lamun ngalawan bunuh. Ngan henteu pernah sampai ngabunuh, paling nonjok paling nampili aya ngabunuh macan pernah. Ngan harta mah kujana dibegal, wah teka itu datang ka setiap nu endek liwat ka dinya ragu aya eueuh ieu begal, aya eueuh ieu begal, berani nyewa jagoan untuk keselamatan, hanya untuk keselamatan diri dan demi keselamatan nyewa jagoan. Kos kuari begal teh ambalaya, urang dagang lintas Lampung Palembang mawa barang di Palembang ka dieu begalna sabaraha rupa, wani nyekel abri urang kajen cicing di dieu daripada begal ambalaya. Begalna make balok, make pet, KTP-na urang Cisokan tolong. begal eta polisi teh begal buktina ku cenah kiai ngomong kos gitu, dulur kula ka Palembang, di Palembang Masya Allah eta peuteuy murah jasa, dihitung ku janda ieu peuteuy ku murah-murahna datang ke pasar Kemis, Masya Allah keuntunganana 10 kali lipat, 10 kali lipat diborong ku janda di Palembang, langsung nyewa truk berangkat, datang ke pos hiji sekian, datang ke pos sekian, dihitung-hitung datang ke pasar Kemis rugi, dihitung-hitung datang ke pasar Kemis rugi. Mantap datang ke pasar Kemis teh geus teu didagangkeun, woi saha nu hayang peuteuy los kabeh, kunaon sia eta ngas bakal ulah nyebut kunaon bas sesa maling sesa begal los jang sia tah mamang kula eta langsung dicekel polisi begal kabeh. Kumaha sih mimitina eta cara tadi dagang eta asal wani make polisi ieu tukang karung lamun kurang-kurang backing polisina beak ka kolor-kolor gana mun mawa barang ya ka ditu ka mana ka Karawang polisi di dieu daripada begal-begal ambalayah mani nyewa polisi eta begal keneh disewa kunyana jadi nyana tukang nyewaan begal. Nah, ieu begal terkenal anu luar biasa sehingga komo awewe mah sieun deuk liwat teh. Satu ketika nyana mampir di hiji pondok pesantren. Santrina ngan aya 10 urang leuwih. Nyana merenung hari eta si jelema nararaon di dinya kadang aya 10-20 dararata. Nyana terus datang kadinya ngintip, begitu ngintip kiaina keur baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala bil haqq. Ayat eta lagi baca. Langsung ceurik eta begal.
cerik kuruju dekatahan terus cerik atuh kiai mah terus wae maca Quran nyana terus beki kebal beki cerik inghakan beki kebal terus kadenge suara kus parawan encan kawin teh kebal kenceng cerita kenceng dahsyat maka penting jam 2 pan kiai nu bener mah maca Quran teh jam 2 jam 3 Bang Zaki Nurjaya mah wallahu a'lam bissawab kiai nu bener mah maca Quran teh jam 2 jam 3 negereuneng kita gitu langsung cerik dah dahsyat keluar kiai barang keluar kadilu pakaianana pakaian garong kiai kaget ini bu aing lain cek ini kaget kiai tapi terus dideketan langsung sujud plek cerik beneran kiai dihudangkeun dibawa ke hareup ditanya saha ngaran urang mana pagawean naon tah begitu ditanya pagawean ulah pagawean ngabegal ngagarong wah cak kiai ulah-ulah main digarong gitu kaget kiai haji ieu kunaon ceuri begitu kula ngadenge kiai maca alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah tiba-tiba terasa aya nu asup ka jero hate kula nu pirhartieuna wallahu alam bismuradi alam ya'ni apakah can datang waktu lilladzina amanu ka jelema-jelema nu iman antaksha qulubuhum nundukeun hate-hatena li dzikrillah eling ka Allah wa ma nazala minal haq jeung eling kana hak anu diturunkeun ku Gusti Allah aturan hidayah asup ka jero hatena cak nyana direnungkeun eta Al-Qur'anul Karim dek datang ka iraha maneh umur ge sabaraha taun dek iraha maneh nundukkeun hate inget ka Allah inget ka aturan-aturan Allah kade sakedeung deui maneh bakal dikubur amal perbuatan bakal dibawa ke jero kuburan urang diuk kieu amal diuk kieu bakal aya ke dikubur urang salat bakal aya puasa bakal aya termasuk garong bakal aya mere baso kasih emba ojo-ojong susu aya bakal aya pagawean disoka eta kabeh pagawean eta Al-Quran saayat doang ge mas Masya Allah datang ka nyelesep ka jero hate alam yakni apakah can datang waktu lilladzina amanu ka jelema nu ari iman jelema nu ari iman teh antaksha qulubuhum ngarendahkeun hate tunduk li dzikrillah eling ka Gusti Allah urang dibaca eta Al-Quran dibulak-balik ayat eta jancan orang ngerenyed dibulak-balik deui tamat deui sugan aya ngerenyed ayat eta ka jero hate teh aya tapi saayat ketika nyulus ka jero garong bisa tobat ka Gusti Allah Masya Allah didinya asal dek liwat jelema ke aman teu tina garong ke aman teu tina garong garongna berangkat asa dek liwat deui isukna di deuleu deui aman henteu berangkat ternyata sapoe dua poe seminggu 2 minggu aman jelema rame kuari mah aman garong
garong-garong anak buahna neangan ieu kepala garong urang ka mana kepala garong urang leungit diteangan ku anak buahna ieu waduh sehu urang leungit teangan bujana terus aman ya Allah renganan keur mondok di pondok pesantren keur ngaji diintip ku anak buahna weh kepala kurang ngaji hanya garong ngaji cek dia teh garong ngaji garong terus diintip isuk kaji deui ieu anak buahna kabeh kaget daratang tah ka kepalana bos kumaha ieu ngalakon harta geus dihandapkeun gunung ambalayatun kumaha ngabagina ieu bos cak dina bararagi bae ku sia Allah ai bos aing mah geus teu kudu dibagian kumaha tuh aing pikiran aing mah geus ka kuburan geus ka akhirat kok berubah heran aing anak buah heran anak buah masyaallah diteliti terus ku anak buahna begitu diteliti bos ieu kumaha mimitina kaula ieu ngintip tengah peuting begitu diintip kiai keur maca Quran pas ayat alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah deuk iraha hate tunduk khusyuk ka Allah inget ka Allah padahal urang dibere iman tidinya aing nyurucut inget di jero kubur inget di alam akhirat kumaha kuari mah aing geus pepegatan sia bae geus ka ditu los aing mah geus tobat bos aing bos tobat atuh kabege deuk ieu tobat ulah sok mimilu maneh mah maneh bae terus mabok terus geun usia maling terus geun teu kula gerek milu bae akhirna anak buahna milu kabeh ngarara ngaji terus dimimiti alat ngaji terus ditambah ku fikih ditambah ku usul fikih ditambah ku tafsir ditambah ku hadis dan lain sebagainya tanding ternyata saat eta di negeri Mekah di negeri Madinah Baghdad Iran wabah tenar kapinteran eta jelema luar biasa nanya hadis sakicep, nanya tafsir sakicep, nanya fikih sakicep, nanya alat makomo geus dudi engkekeun. Jago wabeh manehanana ulama-ulama pemerintah kabeh taluk ka ilmu eta garong. Lamun tatadina garong bae jadi wali, ieu mah diajak ngaji ge masyaallah. Padek robah-robah ngadagleg ayat tinggal ayat ini kos kieu bae manggawe ieu saruan ulah ngadagleg teu pernah aya hiji ayat tersentuh pernah kamar ieu tah aya kasentuh ku ayat kula ge rada kata aja hebat amat datang ka ieu merenung lagi kunaon sia kasentuh ku ayat mana tadi cenah badu salam ku ngeunah-ngeunana lain ku merduna lain makhrajna lain naonna maknana wih hebat amat sakulah ieu mah luri budak ieu aing mah mawa ge tun teu aduh masyaallah hebat amat ke makna ayat nu mana fankihu ma ta'alakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' caknya karenung mung opat ngeunaheun meureun sia bebloon tah tuh kudu make ayat nafsu tah tenarlah nyana kehebatanana jeung kaistimewaanana maka dijadikeunlah ulama sadunia saha eta urang lamun baca kitab geus tenar geus sering manggihan Fudail bin Iyad anu terus dana cicing di Mekah terus dana cicing di Jabal Abi Qubais
anu kabelah dieuna geus mung kapanggih jeung jelema bahkan manehana lamun salat Jumat ka Masjidil Haram ge embung murid-muridna kaget kunaon mama embung ka Masjidil Haram geus ulah sok nanya mama maneh bae hae ka ditu sakali nanya kitu dua kali kitu tilu kali penasaran ke mama kami kan murid dijejekeun ka Masjidil Haram ai mama henteu kami hayang nyaho alesanana kumaha mun hayang nyaho alesanana kula lamun ka masjid neuleuh anu sujud sukuna ngacung benerkeuneun mama dibenerkeun lain benerkeuneun oh bajasa nu salah teu dibenerkeun mama engke bakalna dicaekan ku Gusti Allah neuleuh sujud yeuna kahalangan ku kopeah ku sorban lain benerkeuneun jalo bajasa teu naek ngaraji neuleuh toab salah toabna mantak los maraneh bae mama mah bae teu salat Jumat ge Masya Allah tidinya kaget murid-muridna begitu terus ngadeheus rahasiana naon mama bisa jadi kieu hiji rahasiana di jero hate ulah aya nu nyayang kecuali sieun ka Gusti Allah ku sieun Ki Fudel bin Iyad ketika Raja Khalifah mere kamanehanana sekitar 4.000 dinar mun kuari urusanan ukuranna ada 2 miliareun kunyana ditolak bikeun ka batur haram beuteung kula kudu kaasupan duit ti pamarentah percis kos ti Nurjaya nya lagi kos gitu haram cek Nurjaya beuteung aing saeutik mun loba masalah Deku aja baik. Ilah ulama ul akhirat. Nuku urang kuari di haolan, nu teu jaho urang mana na, kumaha kahirupanana, ieu teh lain jelema sambarangan. Ketika kula haol nu pertama baheula di dieu manggih sesengitan cekula seungit naon ican di bejaan di dieu aya almarhum Ki Awian. Kula manggih sesengitan cekula seungit naon isi ieu mah lain seungit sambarangan, ieu mah lain seungit dunia bangona ieu mah ieu. Tah ku hari kula ngaha urang babarengan ngahaolan. Begitu ku kula di istikharah sakali, dua kali supaya muncul. Katilu kali alhamdulillah Ki Nurjaya mau kebo ya Allah Ji seperti tete Ji hese udah gaya-gaya hokeun kos kitu teh hese lamun Habib Lutfi babari jasa kula kabari teh Pekalongan alhamdulillah ilu konferensi sadunya nu diundang 40 negara tapi nu datang 60 negara sadunya konferensi Toriko tetapi satu hari lain, 2 hari lain, 3 hari lain Habib Lutfi mah kos kitu geus ulah jaritakeun konferensi mal kaharti ieu ge nu diajak ku kula kararieu bae kan kitu amat kiainya geus atuh datang ka kuari nya mah atuh datang ka ditu hees dahar balik atuh teh jawabanna emang si bidug mah kitu. Lah bae. Tapi begitu kula dicaritakeun heran jarang aja. Lain teh itu urusan Habib Lutfi mah kos kitu. Mun zarah. Assalamualaikum. Oh iya. Naam. Oh, masyaallah. Marhaba. Salam. Beres. Zarah kos kitu. Zarah ka Habib Nuh di Singapura. Assalamualaikum. Insyaallah. Ya, bangun ngobrol kedak gitu. Beres. Assalamualaikum. Beres. Iki gitu. Kamari Zarah ka ditu ka deket tangkal caringin. Assalamualaikum. Oh iya. Saya ngobrol jeung saku ti anak siapa? Ya Habib Lutfi model kos kitu ya Allah. Hese jaritakeun amprok jeung sahabai akur bae jana mah kuari jeung pamarentah hayu jeung Jawara hayu jeung Cina hayu jeung Icek hayu kabari urang manggih Gus Dur, kuari manggih Habib Lutfi. Anehan, teu karti moal ka harti. Ieu mah jana mah osok kos kitu tah.
sekali waktu dah zarah ka abah ka di Cilong nangtung bae nya ulah geus siap-siap babacaan ulah geus siap milu babacaan macan naon coba henyang nya nangan kieu bae oh iya betul iya dah balik itu kalau macan naon di sih aja iya nurutan iya ho aja ku anak na isuk dari bakal grogol sok turut itu para rugu Masya Allah ulah sok turut itu para rugu datang ke berkat baik iya jangan magaji kadi ge nu di ideuleunana lainana aya jahe nya panjang ngaji si kos gitu maksudnya tahu diri kolot nih normal bener abnormal tah balikan deui lamun urang nganyahokeun seorang penjahat garong kemudian jadi ulama teu kira-kira jadi tumpuan seluruh ulama kaul sufi hampir nyadap di Fudal bin Iyad walaupun kuku bahagia seperti itulah perjalanan nana koreng nya nama diangkat jadi wali ti orok kene nya nama diangkat jadi wali ti orok kene kok jadi garong wallah mah kok saja pandi dah nya ti leuleut memang diangkat jadi itu kang sami itu beres nah ieu almarhum Ki Awian jelema nu aneh kata dina sarua jelema rada kurang beres kabelah dieuna ngaji sageus ngaji terus pinter ngajina geus pinter ngaji boga guru ninggalkeun ngaji zahir terus nyana zikir bertafakur ka Allah rada aya perubahan saeutik belah dina pemikiranana embung ngahiji jeung kolot hayang ngahiji jeung budak ieu keanehannya manteng ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mantap untung urang dieu aya hiji makom di dieu anu lain sambarangan urang dieuna mungkin katutup tapi urang jauh mah ku Gusti Allah dibere caang aya nu datang teu nyaho urang mana tetapi loba nu hasil maksud iyalah urang tadi nu mantap kula hadiah heula lain sambarangan ieu teh hiji contoh bahwa kajeun teuing urang geus kolot tetapi lamun himmatul aliyah menuju ridho Allah ulah kahalangan ku kolot ulah kahalangan urat tatadina penjahat urang renungkeun satu ayat tadi apakah can datang kitu ka jelema anu iman urang nu iman teh antakhsha qulubuhum nundukkeun hate urang li dzikrillah inget ka Gusti Allah jeung inget kana hukum-hukum anu geus diturunkeun ku Gusti Allah ulah seperti jelema anu baheula diturunkeun kitab ku Gusti Allah Injil diturunkeun Taurat min qablu memeh urang tetapi manehanana teu iman ka Taurat teu iman ka Injil sehingga terus sakahayang nafsuna jadilah jelema fasik wa katsirun min fasiku lolobana jelema pararasa jan contoh lamun di dieu aya makam sholihin belah dituna waliun min auliyaillah keren teuing sholihin baheulana nu tadina jelema urut kurang beres tapi diangkat jadi sholihin Fudel bin Iyad penjahat jadi waliun min auliyaillah lamun Kiai Dahlan tanjakan tadina tukang ngadalang nya nama tukang dalang jadi lamun ngaji ge kulantaran tatina dalang ngaji di kieu mah kocek ieu ya kocek-kocekan bae ya tatina dalang tapi jadi wali Allah Subhanahu wa taala mantak naon urang kuari nyadarkeun diri ulah kahalangan ku kolot ulah kahalangan ku jahat
ulah kehalangan kuradika tapi tingali moal kebal deui urang pae saenggeusna pae nu milu amal urang ka jero masya Allah kadang-kadang kareueuh komo nagara kuari kamari teu jalan politik jeung perekonomian kuari diresapel encan ngajamin resapel ieu sementara orang sakit hati geus nyieun kekuatan geus jadi kekuatan lain lalagaan suara-suara untuk mengarah ke revolusi geus loba jasa tinggal urang nu teu nyaho naon di presidenan ku sasaha ge urang mah kieu bae dagang toge bae urang mah dagang kangkung bae tapi di luhur mah kuari keur acak-acakan malah geus mun dicaritakeun mah rempan ngantak urang mendingan mawas diri masing-masing mendekatkan diri ka Gusti Allah lantaran di luar negeri Baghdad kos di urang awalna Syria kos di urang awalna Yaman kos di urang awalna Turki kos di urang awalna mentak para ulama dikumpulkan sadunia untuk memecahkan Indonesia lantaran Indonesia tegas di ujung tanduk entah kurang sih mau ngadoa khawatir lain dalagaan tetap kurang mah ngadoana mudah-mudahan Allah mere salamet ka urang